surati Jafirat di kelas 8F. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sadaya puji sinaran syukur urang sanggakeun ka Gusti nu mudeng alam anu maha ulas tur maha asih anta aya pilih kasih kasugri anu kumulih di bumi. Rahmat sinareng salam mugi didihikeun ka junjungan urang sadaya kanajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka keluargina sareng ka jalma-jalma anu turut kamantena. Ibu guru dipikahormat sareng rerencangan Ibu guru dipikahormat kitu deui sakumna rerencangan sakola dina waktos ieu Apin bade nerangkeun tentang tema kabersihan. Nu mana urang sadaya teh kedah wajib ngajaga diri urang, ngajaga lingkungan sekitar urang, sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kesehatan tina sagala rupa penyakit nu aya. Kumargi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun cara pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian dikawitan ti ayeuna. Siga anu dijelaskeun dina salah sahiji hadis, inadofatu minal iman, anu hartosna teh sabagean tina iman. Nu matak kudu dijaga ku urang-urang. Bersih teh kaasup kana raga urang, diri urang sareng lingkungan sekitar urang. Kabersihan teh rupina macem-macem. Aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup kana bersih sadayana. Matak dimulai ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup nu sehat kanggo urang sadayana. Sakitu wae biantara anu tiasa abdi dugikeun. Mugia aya mangpaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.